Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji sinareng syukur hayu urang sami-sami panjatkeun kehadirat Allah Subhanahu wa taala anu Maha Welas oge Maha Asih. Kalayan rahmat sareng inayahna urang sadaya tiasa patepang rarai dina ieu kesempatan. Sholawat miwah salam urang sanggakeun ka Nabi pinuji Rasul junjungan alam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tehilap ka para kulawargina, para sahabatna, mudah-mudahan nepi ka urang salaku umatna di akhir zaman. Amin. Para hadirin nepi ka hormat, tepangkeun wasta abi Priscilla Aura Camelia. Simkuring ngadeg cumarios di payunun hadirin sadayana, wireh kapancenan janten panumbut catur dina ieu acara. Nyaeta acara sawala ngeunaan pangajaran karakter. Hadirin miwah bapa, miwah ibu, miwah teteh, miwah akang, supados teu nyangkolong kana waktos, hayu urang buka ieu acara kumaos basmalah sasarengan. Bismillahirrohmanirrohim. Para hadirin sadayana, supados urang leuwih neleman ngeunaan jejer nu bade dibahas ku urang sadayana, hayu urang regepkeun kamandang ti ieu pangjejer. Nyaeta Bapak Ade Prayoga nu mangrupakeun Kapala Sakola SMA Negeri 1 Majalengka. Mangga Bapak kanggo ngadugikeun kamandangna. Hatur nuhun ka Bapak Ade Prayoga nu tos ngadugikeun kamandangna. Sampai urang kauninga numutkeun Bapak Kepala Sekolah yen ayana pangajaran karakter teh kanggo ngabentuk mental sareng moral urang sadayana. Ku kituna hayu urang lajengkeun deui ieu sawala. Nyaeta nu salajengna Ibu Yelija Fajria nu mangrupakeun guru basa Sunda SMA Negeri 1 Majalengka. Mangga Ibu kanggo ngadugikeun kamandangna. Hatur nuhun ka Ibu Yelija Fajria nu tos ngadugikeun kamandangna. Tah ku kituna urang sadaya terang sakumaha pentingna pangajaran karakter teh. Sapertos nu tos didugikeun ku Ibu Yelija, manfaatna teh seueur pisan. Nyaeta ngabentuk karakter diri, ngalatih mental sareng moral, sareng tiasa disiplin. Hatur nuhun ka kersana Bapak sareng Ibu nu tos ngadugikeun kamandangna. Mugia pangajaranna janten manfaat kanggo urang sadayana. Amin. Teu karaos ieu acara parantos rengse. Alhamdulillah ti kawit dugi ka rengsena parantos kalaksanakeun kalayan lancar. Sumangga ieu acara urang tutup ku maos hamdalah sasarengan. Alhamdulillah robbil alamin. Ti kuring sakitu nu kapihatur, punten bilih aya basa nu kirang merenah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.